Bedo panas nih mah cetar membahana. Ayah bium ka Ciharalang. Assalamualaikum, mau makan siang. Suasana di perkebunan. Tuh tapi panas ya. Perkebunan sisi sawah. Bocis. Marijan, kubur anu geus kali tuding dina can dibuka naon? Kudu lawak. Pak, jangan moting lho. Nyolong itu, naik. Pagar. Anu anyar-anyar mah kudu banyak ieu nya. Pan jamben dibuka deui. Anu ngana mah peuting ngopi. Sama orang yang Malaya kan? Pikiranna. Anu ka di nyata anu rag-rag bijinya. Anu kawasan diri sih. Matuan di dulu. Matuan di sisi merenya dia. Sisi jalan. Anu kawasan anu bunuh diri mah kurang dinya anu nyawasi jeung Mang Koyok. Tadi tunang sare. Penting ulah nukangan kamera cenah urang komen tukang eta gara cenah kamera ning tukangan coba tapi jangan halus. Ya, sama dekat saung teh cengeng urus di pos kaan ya misalkan waduk-waduk dari non kedua jalan sebelah lebak sebelah jalan turun lebak kulineran kalau kancaina herang kita mah kamera kamera alun bawah pejo kata mana kita pokok lebahnya mahal lebah bisa sarotinya kuis gitu. Kenapa nih mah? Siapa? Berapa itu? Enggak mampu lah.
anyar-anyar mah kudu banyak iya nya. Kan jamben dibuka deui.